Rayu berang datang nimbungan minuhan herang mata repeti ngajindi ngesian lurung batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang dangu deui mitra sareng sim kuring Mang Anggang. Juru dongeng Sunda di channel YouTube Dongeng Sunda Mang Anggang. Hatur nuhun kanu parantos komentarnya mitra. Mudah-mudahan kasayanana dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan anu langkung ageng tinu dipasihkeun anak ka Mang Anggang. Mudah-mudahan sadayana dara ramang, sadaya rehat ya mitranya. Aya dina ginanjar kawilujengan mulus rahayu berkah salamet. Sanaos teh dibewarakeun hiji-hijina kumargi supados teh nyangkolong tengkan waktu samitra kumanggang dikumkeun we ti A dugi ka Z anu parantos maparin komentar, like oge nge-share dongengna oge kanu mararanco oge anu teu komentar teu sabios ya mitranya atur nuhun. Sadayana oge sami manggang tengah benten-bentenkeun gitunya. Mudah-mudahan urang teras riung mungpulung dina ngagegelan pagelaran dongeng Sunda nu diayakeun ku channel YouTube Dongeng Sunda Mang Anggang. Ratna manawi bapak Panratna mah kabogoh unang. nyaeta abdi ge tengartos abdi ge mung aya wartos pajar cenah Ratna teh ku bapak terena bari diremokeun ka Hamid. Nyahoon nya Ratna geus ngandung. Terangeun panudingna ge ka abdi kumari bapak. Emutan abdi teh asa selang-seling nuju disiksa teh nanging awar-awar ka kuping omonganana. Kumaha cenah Sanes picarioseun bapak aweh ku ambek pangitan kitu so teh. ya daek teh daek ayeuna mah arsad kudu waksa ka bapa. Sabab bahaya lamun teu waksa teh bakal kabaud kana ieu perkara. Sok naon cenah eta teh? Awar-awar ka kuping ku abdi pajar cenah dipodaran sia ku aing sakalian jeung ungklukna kitu pak. Oh gitu nya ancamanna teh. Mohon duka ancaman-ancamanana mah mungkin tuh ka kupingna ku abdi waktos nuju ngamuk teh. Ya geus atuh. Saheulaanan mah cukup. Omat arsad ulah nyaba jauh-jauh. Mun perlu irah-irah harek dipanggil, tong rewas-rewas semetrek minta keterangan nya, semetrek minta keterangan. Mangga bapak da abdi moal ka mana-mana. Mung enjing mah pangitan bade ngamitan deui sakola. Nya syukur. Cek polisi bari cengkat leos indit. Sabot lempang teh pikiranna ngacacang. Kumaha teh teh geus teh nyambung deui. Cenah, cek dina hatena. Kadinya nya mitra tungtung dongeng episode anu kamari kumaha salajengna mitra mangga urang barandungan bae. Lempang udak paninengan nguruh waktu satang tungan ngudag lampah saamparan. Mitra kaum dangu panon poe meletek tebelah wetan. Cahyana beureum sumirat liriking kilaban nyangan langit. Mawa harapan anyar keur sakabeh makhluk nu kumelendang di alam dunia. Pepedut nu kandel nyasakeun ceremis nu ngagarandang dina tungtung dang daunan. Tingkara celak murag maseuhan endahna alam
Surah hayam kongkorongok patembalan ngahudangkeun pangeusi lembur sangkan gewat sacabakna. Nu tatanen geus sayagi maranggul pacul ting aralit muru ka sawah nu daragang tatan-tatan yagikeun daganganana. Barudak nu rek sarakola paciweuh nyiapkeun kaperluanana sawareh rame digambreng ku kolotna. Menang sawatara lila ti harita nyedak kana wanci serangenge kapireng loba barudak di buruan sakolana. Aya nu ngajumpluk pada awewe jeung awewe, aya pada lalaki, aya deui campur awewe lalaki. Ting rariung di hareup kelasna di taman sakola di handap tangkal caringin pon kitu deui di emper warung. Samemeh waktuna upacara bandera dina wangkonganana barudak teh teu boleh ngabahas perkara Rajapati teh. Dewek masa teu ngarti ka polisi euy. Ceuk nu ngomong dina riungan di emper warung. Teu ngarti kumaha? Ceuk baturna. Asa bodo-bodo teuing cek rarasaan. Baruk bodo. Oh, eta peda anu maehan ratna can katewak. Lain can kapanggih danggeus kapanggih malah geus ditahan menang sababaraha poe. Ari pekala dilepaskeun deui euy, hemeng deh ka. Nya meureun lain nu boga dosana nu matak dilepaskeun oge. Sok teu lumrah. Geus sakitu ecesna ceuk beja ge. Da lain hukum beja nu digunakeun deuleu. Ngarah ngagugu hukum beja mah tuh unggal jelema ge bisa kahukum atuh. Teu make hukum beja. Tapi make hukum bukti. Pan si unang nu bobogohan geus aya tauna moal salah manehna nu ngareuneuhanna oge. Aturuk-turuk katindih ku kari-kari minggat babarengan. Cek rarasaan dewek mah euy asa moal saha deui euy. Teu da si laing mah. Ngaguguna kana beja jeung rarasaan. Lain kitu polisi mah deuleu. Kudu puguh bukti-buktina. Pan ceuk paribasa oge geuning. Maling karana bukti, jinah karana nyata. Jadi nu ngareuneuhan oge can puguh eta da kudu aya bukti-buktina jeung saksi-saksina lain kitu. Nyaolah teu ngarti dewek mah. Ceuk nu liana mairan. Tong nyahoan atuh teu ngarti mah. Kumaha nu boga pandang wae lah. Da polisi ge lain budak ololeho. Didengeun. Didengekeun we, didengekeun moal lagi katewak geura nu maehan mah. Sok kumaha rikipna oge yo. Tara teu kapanggih, pasti kacadak rek iraha wae oge. Tapi cek dewek malah dilepaskeun ieu si unang teh euy. Cek nu sajen mairan. Lain 70 geus puguh bebas ayeuna oge. Tapi ngaha jadi kencarkeun sigan eta teh. Baris terus diawaskeun. Diawaskeun eta teh, sok we Bandungan geura. Teu kurang-kurang nu geus dilepaskeun ditewak deui euy. Urang-urang mana lain ahlina urusan kitu mah. Kumaha nu dibendo we? Mitra kaum dangu kitu we ngobrol barudak teh, malah teu barudak sakola wungkul. Dalah jelema-jelema oge di mana-mana geus jadi sabiwir hiji dina perkara si unang nu geus dikencarkeun deui ku polisi. Siga-siga nu teu sabar, hayang geura nyeung nu boga dosana katewak. Kocap laras dinten Senin itu mias nate tembal nu ditanya. Coba nyungkeun alamat we mana wisun? Tutuluyan nanya polisi teh geus dibere alamat dulur Hamid di Bandung mah leos diweh ka kantor. Singkat carita deui we mitra. Isukna Hamid disusul ka Bandung. Katerangan ti dulurna sapagodos jeung katerangan kolot-kolotna. Datangna ka Bandung teh poe Senin tukang cenah jam 12. Malahan dina poe isukna oge langsung ditarima cenah digawe di Haji Sabana. Nu noko kolontong di wewengkon Andir. Teu loba catur jeung teu lila deui dius bae polisi nyusul ka Andir. Barang anjog kanu dijugjug nyampak Haji Sabana. Sanggeus polisi uluk salam terus nanyakeun Hamid aya enteuna di dinya.
Aya pikir saha naon bapak teh. Cek Haji Sabana. Kieu ieu teh Abah Haji. Abdi teh aya teruskeun ka Ajang Hamid. Tembal nu ditanya. Mangga tah eta tah. Cek pribumi bari nunjuk ka Hamid nu kerungah ringeuh. Katangan rewasenana Hamid teh kadatangan polisi intel teh. Tah geuningan aya no. Punten Abah Haji. Tiasa dilabot wae supados teu kagimbrong. Cek polisi. Mangga nam. Waya sa itu gitu gawetanana teh. Bener jang ya. Tembal Bah Haji Sabana bari ngararet ka Hamid. Dikitukeun Hamid unggeuh. Tacan ka Ciamis deui teh harita. Tanya polisi deui. Tacan. Siang wengi ge aya di dieu. Da matunaw ge di dieu eta teh Bapak. Oh gitu. Laras eta teh Bah Haji. Laras, da can ngaraos kalengitan Abah mah. Cek Haji Sabana deui. Kenging upami ditambut heula sakedap. Ditambut kumaha ieu teh Bapak? Bade ditambut heula, bade dibantun ka Ciamis. Aya naon kitu nya? Asa kurang was teuing ieu teh Bapak. Teu kedah rawas Abah. Bade eta teruskeun. Cek polisi. Manawi tiasa masian keterangan kanggo nalungtik perkawis Rajapati. Mitra kaum dangu ngadenge kitu Haji Sabana jeung Hamid kacidang ngagebegna. Pang-pangna ngarenge kecap Rajapati. Sanajan pinuh ku kasieun tapi da puguh polisi nu mentana sasat utusan nagara teu bisa ngoreetkeun. Kilang kitu mitra. Dina ngiringkeun Hamid ka Ciamis saparat jalan polisi teh geus ngarasa yen Hamid teh teu nyambung jeung kajadian maot naratna. Kusabab inditna ka Bandung teh sasat memeh kajadian sarta cek keterangan Haji Sabana ti barang asup gawe oge manehna teh can ngarasa kalengitan Hamid. Maksud Bapak? Nya geus papacangan hidup teh. Bujang papacangan Bapak. Teu acan ngedal-ngedalkeun acan ka jenisna oge. Langing abdi kantos nyarios ka pun paman maksud hoyong nikah sareng anjeunna. Saha paman teh? Sumuhun Bapak naratna Bapak. Bapak terena teh ha? Sumuhun Bapak terena. Kumaha ceuk paman teh? Syukur saurna ari boga maksud kitu mah. Itu ngarakatkeun kakeluargaan. Kitu sangempun paman teh Bapak. Kumaha budakna? Satea Bapak. Nyaratna ratana daekeun ka hidup. Duka Bapak nanging sanggempun paman gampang kumak mang we kitu saurna Bapak. Osoknya anjeun ngobrol jeung ratna. Tara da unggal abdi nepangan oge sok nebihan bae. Ninggal kitu teh sanggempun paman tong jadi pikir cenah. Biasa budak parawan masuk kitu. Era meureun lain embung cenah. Reug we abdi teh Bapak da sanggempun paman oge. Engke hari itu lulus mah bari teras diamprokeun kitu teh Bapak. Terus abdi teh nguping naon? Abdi nguping yen ratna raket pisan sareng Unang. Langing teu panjang jadi emutan da dimeureunkeun wae bubuhan campur unggal lintan. Terus dianggap ogoh budak wae ki ku abdi teh kitu tah Bapak nanging kabeh dianakeun kitu teh Bapak abdi teh Bapak. Kusaha sanggem abdi teh? Ku si Unang kitu duka sanggem sari teh. Tapi ada cek emutan abdi mah ku Unang mejeuna da sakitu tos guletna. Langing wartos Arsad kabogohna ti payun kantos nyarios. Saha? Arsad kabogohna ti payun. Nyarios kumaha? Teu penasaran teu nikah ge cenah ari tos ngasaan mah. Kitu sanggempun adi teh. Nu mawita gue kasih Arsad sangan abdi teh Bapak. Kasa si Arsad? Sun. Oh gitu. Sok di rumah lajang, di rumah lajai data. Cek polisi nawaran nginum ka Hamid. Ngan teh hungkulnya. Oh naon ke sugan aya si Surya. Cek bapak polisi ngageruan tukang sasapu nu ngaranna Surya Laga Salim. Kulan atuh Bapak, aya pikir saeunaon atuh Bapak. Cek si Surya sanggeus mugakeun pantorohangan pemeriksaan. Pangjieunkeun kopi Bapak tong amis teuing. Yang Hamid are kopi jang. Moal Bapak tos sekap ieu ge.
Tembal Hamid bari ngaregot ci teh panas nu aya di luhur meja hareupeunana. Sekalian belikan rokok, gudang garam bereumnya. Ya duit aja. Cek polisi deui ka Surya Laga Salim ditah meuli rokok. Mangga tuh bapak, mangga. Tembal si Surya. Ujang rek meuli rokok. Tanya polisi deui ka Jang Hamid. Moal bapak ya rokok mah. Pulang keur maneh we Surya meuli tong ka warung si Kokom Tasik. Teu tong ka warung eta, teu komplit warung si eta mah. Kamari ge basa meuli gudang garam beureum malah dibere rokok jinggo ka sabalahan si Kokom Tasik mah. Mangga tuh bapak, mangga tuh. Balik lagi moal ka warung si Kokom Tasik atuh bapak. Bade ka warung Neng Haji bae anu geulis teh ya bapak. Nu geulis jeung nu bager. Oh, eta. Urang Cikijing teh nya. Urang Cikijing. Sumuhun atuh bapak. Saya didinya bae da warung si Kokom Tasik mah moal ge bangkrut bapak. Terus teh nu nonton dongeng nage. Oh, amin. Surya juga itu. Cek polisi bari seri koneng. Wanci geus nyedek kasorenakeun harita teh. Di luar kapireng langit lenglang tayaling-aling. Suara kendaraan ngaguruh diselang ku suara kalakson mimiti rame. Nandakeun nu garawe geus usim balik. Ditenggelan atuh bapak rumos abdi teh. Rumos ka jurung nafsu. Ngomong naon we anjeun ka Arsad? Nyarekan sakumaha biasana nu ambek. Bejana ngancamnya, ngancam. Nu ditanya ngebetem. Nah cicing, nya rumah sang ngancam. Majarek di podaran katu jeung ungklukna, nya ngomong gitu, Hamid unggeuh. Saan disebut ungklukna teh, Ratna? Ka jurung ku ambek bapak abdi teh. Nya karti ungklukna teh Ratna maksud anjeun teh. Nu ditanya unggeuh deui. Ungkluk kitu Ratna teh, sok ungkluk. Wireh eta bapak reuneuh. Teu nikah heula bapak. Ku anjeun atunya di pergasana Ratna teh. Pan abdi mah ping 11 oge mios ka Bandung. Ti harita nembe ka ayeuna ka dieu deui teh. Sun sareng bapak. Nah make indit ninggalkeun lembur. Ti kampunggur oge hoyong gaduh pada melan abdi teh bapak. Saparantos nguping Ratna kitu, saep harapan abdi teh pak. Ngadak-ngadak teu betah di lembur teh kitu bapak. Mitra kaum dangu kulantaran alasanna kuat. Bari dikuatkeun ku katerangan Haji Sabana dununganana teh. Hamid dianggap ku polisi teu nyambung jeung perkara Rajapati. Sanasib jeung Arsad, Hamid oge teu kungsi ditahan. Tapi dijangjian lamun perlu baris dipanggil deui. Tanya ka dukun. Bejana aya dukun nu sok bisaeun nembongkeun jirimna nu boga dosa. Bari toke bejana aya nu geuring payah diubaran ku sababaraha dokter teh mental boro-boro cager teh mending acan. Panyakit anteuran cenah cek nyurita teh. Nya minang saraya ka dukun eta. Oh, terus kumaha teh geus kitu? Nyoko cai dina gelas euy, cai herang. Tah ku si dukun teh tuluy di jampean. Kuring mah kanu ngudur teu wawuh can kapanggih-panggih acan. Kanu hiri dengki nya kitu, mangga bae tingali ku anjeun cenah. Bari nyodorkeun gelas, ditempok ku nu minang saraya teh. Ditempok ku nu minang saraya teh. Bari we tembong di jero cai dulurna nu geuring teh euy. Keur ngalempreh we di poncong ku jelema bubudena bangun nu ambek. Oh, kumaha geus kitu teh? Cek batur-baturna penasaran. Aya nu katingali cek dukun teh. Aya saha cenah pun lanceuk keur ngalempreh. Saha deui popotongan bojona. Tah eta dengkina teh euy cek dukun teh. Nu dengkina teh eta cenah geus kapanggih kitu mah. Dijorag we si itu teh. Nu dengki teh diancam rek dilaporkeun, geus dilepaskeun wisaya nama. Teu sakara-kara nu geuring cager euy. Jag waringkas deui. Oi aneh nya. Geramun nanya ka dukun eta, nu boga dosa maneh maehan Ratna teh. Nu boga dosa maehan Ratna teh mun dibejakeun ka dukun moal burung nembongan deui. Nembong dina cai. Bejakeun ge ka polisi. Naon da polisi mah tara ngagunakeun jalan sihir meureun nya. Ka pangadilan ge hamo digugum ajar pituduh ti dukun mah meureun. Bari lagi lakon dukun mah semet beja wungkul nya beneran teh nama. Oh, tuh curug maneh mah. Ongkon eta ka dukun tapi tere asa ka anak pribadi we. Oh, gitu. Kungsi aya maksud arek ngareremokeun Ratna ka Hamid. Leres. Sifat kumaha ka Hamid teh? Alo. Daekeun budakna. Ratna maksud teh. Duh, kada teu ngamaler bapak. Katinggalina kumaha? Pangitan katinggala dina bubudena. Siga nu alimun. Di benduan ya. Abdi mah ambek sote wireh teu daek nembal-nembal acan bapak. Nanging da teka teterasan
memeh maut na kauningan terat na kekandungan. Ente teka tawis aya tanda-tandana panu nyiram teh sok rajin utah-utahan atau napi kumaha eta we lah ada tu nyiram. Nguping wartos teh mah utah-utahan di sakolana cenah. Salajengna sok katingali susurumputan ngerujak uleg. Cek Pawijaya bari ngusap rayana sababaraha kali. Teri lapok cecarita deui. Beungeut rada pias sareng teu patos daek neda. Aya curigan teu? Ngaraos ari hariwang teh mah bapa nanging dimohalkeun di pirakukeun we ku abdi teh. Biasana budak maresep kana lada sareng haseum cek emutan teh. Kantos saharewosan kabiangna nyarioskeun ka hariwang. Oh kitu kumaha saur ibuna kumaha? Luh lah wae gawena. Beki hariwang we atunya bapa teh nya. Sumuhun. Naksara wejaye nu dipahat dina paneker gas. Bade ninggalian heula. Tembal Pawijaya kop dicokot paneker teh tuluy dialak dilik tenget pisan. Leres kagungan bapa. Leres kenging ti mana ieu? Tembal Pawijaya katangan bingungna. Geus kitu mah paneker teh dirawatan deui ku Pak Samsudi. Sup deui diasupkeun kana jero laci. Oh, najan tak kedal pisan ge salesna bapa teh ka Cidabenduna karatna. Nya. Cek Pak Samsudi deui. Lumeh teu daek diremukeun kalau bapa nya Kajang Hamid. Kaduana bapa teu sanggup nandangan wiwirang upami katohian ratang andung. Ku kitu daratna ku bapa dibabadamian. Diajak ka para haji tukang ngagugurkeun. Mios di bumi ngahaja wengi sangkan teu nyawan ku batur. Dugi kasasak cileur bapa api-api hoyong kampangan gitu lid. Ratna diajak turun dan melang dituna di sisi jalan mah. Di sisi cair Ratna diberesan. Disekek dugi ka maotnya. Tidinya bapa mapai sisi cileur kagirang lebas sesak tonjong. Bapa hanya sekalian nyampur jejer tutundaan. Emut air ronda nu naros harita ha. Cek Pak Samsudi nyoba-nyoba ngereka kejadian tina rangka gesan nyelok sangkan Pawijaya ngaku. Tapi nu dicelok teh angger ngabetem. Siga nu bingung beungeutna pias. Tah tos kitu bapa ngodok rokok. Rumpur apa kana saku. Kanyahoan paneker leungitnya. Terus nyodoran rokok ka anu ngaronda bari sakalian mundut cenah. Laras kitu. Ya Allah ya Robi. Abdi dituding mayan anak. Laras bapa teh nuding ka abdi. Sumpah demi Allah bapa. Cek Pawijaya. Sareng deui abdi mah teresep nguseup komo bari mapai-mapai sisi cileur mah dugi ka sasak tonjong mah. Aungot papenak sareng nu ngaronda mah. Saul saha eta teh bapa saha nu ngaronda teh bapa saha? Nanging leresnya paneker teh kagungan bapa. Leres nanging kela-kela. Leres harita malam rebo teh bapa tengah wengi teu kukulamperengan kalebas sasak tonjong. Ditanya kitu Pawijaya ngahuleng kawas nu nginget-nginget. Henteu bapa. Cenah nembalan. Oh jadi mun kitu mah paneker teh ragagna waktos bapa dongko ngagolerkeun mayit atunya. Atawa di mana atuh? Sok emut-emut heula. Tenang tuh kudu gempeur sok emutan. Cek Pak Samsudi nyelok deui wae. Kaheula bapa. Da paneker mah icalan terus lami. Kumaha? Sumun. Paneker mah icalan terus lami kirang langkung saminggu memeh kejadian pun anak maot. Ti harita abdi sok nganggo korek api wae tada nganggo paneker. Mun tada nganggo paneker gas. Iraha leungit paneker teh. Sanggam abdi ge kirang langkung saminggu memeh kejadian bapa. Di mana leungitna? Ngagoler di meja dikantudeun ka cai. Kumaha sok lu jelas. Sumuhun ngagoler di meja dikantunkeun ka cai. Kanyahoan waktu bade udud we terus teu aya. Terus diteruskeun ka pun bojo jadi ditambut cenah. Kumaha? Sumuhun diteruskeun ka pun bojo. Tadi ditambut cenah basa bade ngahurungkeun kompor. Terus sok we dina salu di dapur.
Terus kapopohokeun bapak. Terus kumaha. Waktu abdi leungiteun teras di pelarian, mulai dikotek tak teka pendak di dapur teh. Dijawab samodel kitu pas Samsudi ngahulang sajongjongan. Poe eta mah teu dituluykeun mariksa teh. Tapi Pak Wijaya mah terus ditahan. Teu bisa balik deui. Sancan sakabeh proses panalungtikan rengseh. Waktosna Saeb Mitra. Cagela urang tunda episode anu ayeuna pikeun enjing pageto urang teraskeun deui. Kumaha? Moh kabujang neng nong Mitra. Atuh nuhun Mitra kasadayana anu parantos manco. Urang mudah-mudahan tiasa patepang ngedangu deui enjing atanapi pageto nya neraskeun hanca dongengna. Kembang pinetik sinebaran sari, tutup lawang sigotaka. Permios. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Aing Tekan YouTuber tombol bisa lonceng, oke. Lempang udak paninengan